Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qadimin nabiyyin Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasul rahmah. Allahumma ba'asu maqamman mahmudan alladhi aqtu fil awwalin wal akhirun. Allahumma a'tihil maqadal muqarraba innaka yawmal qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an Bimbadihi tafarruqan maksuma. Allahumma la tadalana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala 'indan illa satarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha yahfazka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam julusuka fi masjidi fi majlisil ilmi khairun laka min itqi afi raqabatin. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pertami-tami oge langsung kanu langkung utami nyata urang muji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala sami haturkeun kanggo ngabukakeun pintu gerbang karidoan Allah Subhanahu wa taala. Oge sakantenan urang sadaya ngahaturkeun nuhun kasadayana khususna ibu-ibu atanapi bapak-bapak anu hadir kana pangaosan di mana wae ayana khususna dina ieu waktos kanggo mukakeun pintu gerbang karidoan Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya kedah kersa ngahaturkeun rebu nuhun ditamihan malih makulaksa ketika bingan kasaha kasadayana jalmi-jalmi anu parantos ngadamel kasayan terutami ka urang sadayana aya jasana ka urang sadaya bujang-bujang nyaeta batur salemur bahkan di saluareun lemur ieu eta sadayana agung jasana ka urang sadaya terutami syukuran urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala masih dipaparin kakiatan kasempetan dipaparin pitunjuk ka Allah Subhanahu wa taala tiasa sasarengan dina ieu waktos eta teh ngarupikeun hiji perjalanan anu caket-caket kana karidoan Allah Subhanahu wa taala di mana urang sadaya tiasa ngabentenkeun mana kewajiban anu tiasa ditalangan mana anu henteu tiasa ditalangan. Salah sawiosna ieu pangaosan teh niatna bade ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hukumna fardu ain, hartosna teu tiasa diwakilan kuno sanes eta fardu ain teh tah ku ayana fardu ain eta. Jadi amun dugikeun upami teh mah dugikeun ka teu aya saurang-urang acan
Berarti doraka sararea hartosna doraka sararea teh kantun ngantosan siksaan azab, kantun ngantosan bencana musibah ka urang lemur. Diturunkeun tah bencana musibah ka hiji lemur di mana eta urang lemur teh geus pararoho kana hiji kanikmatan anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun perjalanan jalmi-jalmi anu soleh buktina ngaos. Ieu teh ngaos teh perjalanan jalmi-jalmi anu teu putus harapan tina rahmat Allah ngarupikeun hiji kanikmatan ku urang sadayana misalna dipopohokeun. Atuh lamun teh mah dugikeun ka henteu aya saurang-urang acan anu hararideng nangtungkeun kana pangaosan eta teh doraka salemur di mana doraka pelanggaran, di mana pelanggaran tendangan bebas kaitungguan teuing isuk teuing sore teuing beurang teuing peuting keur tibra sare keur ngeunah dahar datang bencana musibah ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan kumargi aya salah sawiosna anu hadir ti kulon hiji, ti wetan hiji, ti kidul hiji, ti kaler hiji. Misalnya jadi opatan misalnya kantenan ti kulon duaan, ti kaler duaan, ti wetan duaan, ti kidul duaan, jadi sabaraha? Jadi 8 misalnya. Ya, kantenan aya 10 nama. Tah ieu anu teu mantog gana pangajian, kudu nuhun kanu datang, kudu kanu ini karena pangaji. Kudu nganuhun. Anu tara ka masjid teh, anu tara mantau ka masjid teh kudu nuhun kanu sok ka masjid teh lantaran azab Allah, siksaan Allah katahan kusaha kuno osok wiridan, kuno osok dikir, kuno osok pengajian. Piraku aing kudu gogorowokan wae mah. Sakali deui. Nah, cenah geuningan ieu teh bet geuningan urang tara ka masjid geuningan eueuh bencana. Hada sia mah bonge. Panaon? Ieu anu sok angkat ka masjid teh nahan kana siksaan, kana bencana, kana musibah, kana azab Allah Subhanahu ditahan lamun mah eueuh saurang-urang acan. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum li ba'din la fasadatil ard. Lamun eueuh, lamun teu kahalangan kuno areling tah anu teu areling teh gitu. Lamun teu kahalangan hiji jalma ku jalma anu sawarehna ku sawarehna deui maka ieu alam dunya teh geus hancur. Ieu lemur teh geus hancur ti baheula keneh lamun ditinggalkeun ku sarare jor deka mana. Ya. Tah, ku aya sakitu mudah-mudahan ieu nah cenah jigjig nyerenteng wae ieu teh nu pangaosan teh. Tongana batur dibagi amplop sim kuring henteu. Hari saur mah esin teh tadi teh ujang tong dibeja-beja. Berarti encan sebenarnya. Dati dibeja-beja. Sakali deui. Tah gitunya, sakali gede ku gedena, leutik ku leutikna, jauh ku jauhna, deukeut ku deukeutna. Ya. Gede ku gedena, leutik ku leutikna. Ya. Besi jangjangna. Nya, gede ku gedena, leutik ku leutikna, alhamdulillah. Ingat ku ingatna poho ku pohona, alhamdulillah. Hiji. Dahilap rahmat wa salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina, ka para sahabat, para tabiin, katut sadayana atba'it tabiin tuk dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina aisan syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing aya dina papayung pitulung Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, satu acan dilajengkeun simkuring ada pertanyaan sedikit. Mangga bios
Wios ibu ditaros? Wios ditarosan? Hah? Ya, wios ditarosnya? Wios siap, lamun teka jawab teu meunang balik. Setrap. Saha anu alim tebih sareng ibu? Sok jawab. Saha anu alim tebih sareng ibu saha? Si sarayana ge ahli. Anu mung jauh jeung ibu teh saha? Eta salaki meuni kuat ka bontel. Kemana jig teh? Mamah teu ka mana? Ini lebay si eta. Nya meuni so ieu. Ceuk pamajikanna teh deuk ka mana? Uluh eta. Nya teu kaop nge. Heueuh. Itu teu kaop ngepot. Tah. Anak atawa incu anu teu kaop nya. Na teu kaop ngepot teh. Ieu saha anu mung jauh jeung ibu sabenerna. Nah iya ibu pertarosan emang rada nyasar-nyasar kana kenur. Kana kenur. Kudu udah ngadulang layang. Emang rada nyasar-nyasar kana ilmu tauhid heula di mana-mana ge. Saha atuh anu mung jauh jeung ibu teh? Sabenerna. Iya. Ibu kedah kuninganya, anu alim tebih sareng ibu teh nyaeta Allah Subhanahu sakali deui bisi dina di kaler teu diajarkeun, bisi di kulon teu diajarkeun, bisi di wetan teu diajarkeun, di kidul teu diajarkeun, bisi dina HP atana pinaon bisi dina TV teu diajarkeun, tah di dieu diajarkeun. Anu mung jauh jeung ibu sabenerna eta Gusti Allah. Lain bapak budak. Ayeuna teh puguh bapak budak teh mung jauh jeung abi teh. Mun iso ieu. Allah nu mung jauh teh. Nya ngan hanya ka urang resep urang mah urang teh resep jauh jeung Allah teh. Eta padahal Allah mah alim di jauh. Alim di jauh. Alim di jangan urang mah jauh. Nah gitu. Nah klayana kitu mangga urang naon urang dedeuketan atuh naon disebut teh salam lelepeutan. Urang dedeuketan nya ieu di ieu pangawasan teh sejak ngadeukeutkeun diri urang sadaya ka Gusti. Lamun uih tina pangaosan ibu jauh keneh jeung Gusti Allah, berarti dina pangajianana ngan ukur deuk baranghakan. Ngan ukur deuk kagayem we. Cik. Nya, dina pangajian teh kalah mukaan. Tutupan deui. Bukan. Ningali nu batur. Nah, eta mah ningali hakan ari deuk ngaji atuh tah mah. Lain deuk ngaji atuh tah mah. Uih tina ieu pangaosan ibu-ibu tos naon? Tos caket sareng Gusti Allah. Tah eta moal doraka sim kuring lamun kitu mah. Lamun ternyata ibu-ibu uih tina pangaosan atanapi uih ti masjid teh, uih tina pangaosan teh masih jauh keneh jeung Gusti Allah teh, tah eta ibu sim kuring doraka ieu. Nah tugas sim kuring teh ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala sakantenan masihan wartos yen anu pangsae-saena di caketan teh saha Gusti Allah. Moal rugi ngadeuketan Gusti Allah mah. Nah gitu. Moal sedih, moal bingung, moal nyeri, moal perih, moal lara, moal wirang. Ngadeuketan Gusti Allah mah leres. Nah sababna abdi bet nyeri wae ieu teh panyakit mihpril. Panyakit loba, kabingung, kasusah, ka nyeri, ka peurih. Tungtungna itu kumaha ya? Bingung, teu mangih tungtung, sing horeng mugan sia jauh jeung Gusti. Neangan jalan, neangan cara urang ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala nya buktosna dina ieu pangaosan pisan. Da katingal atuh ibu, lamun jelema jauh jeung Gusti Allah, pedit. Eta teh salaki jauh jeung Gusti Allah, pedit ka pamajikanna teh. Leres? Cik atuh pamajikan teh kudu dipangmeulikeun cang kaleng. Astagfirullahaladzim. Bisi deuk nyieun manisan. Bisi deuk nyieun manisan, bisi deuk ngolok.
Astagfirullah. Lain si geuning mah teu ngiluan eta mah. Teu ngiluan. Mangga kumadinya. Kumadinya. Emutanana kudu positif. Pikiran ulah anu negatif ulah. Mikadenya supaya caket sareng Gusti Allah gitu. Emutanana. Jadi supaya ayeuna caket sareng Gusti Allah teh nu kahiji kudu pikiran teh kudu pola pikir kudu pola pikir urang kudu dirobah. Cik sakali deui Ibu uing tina pangaosan bade uih ka mana? Teu. Salah tadi. Pola pikirna ganti. Sakali deui. Tina pangaosan di masjid dek balik teh ka mana? Ka mana? Uih teh ka surga. Nah, cenah surga, saur Kangjeng Rasul, baiti jannati, rumahku. Tuh, salah teh nyebutkeun surga ka imah sorangan. Gitu. Nah, ganti pola pikirna. Pola pikir. Nya. Pola pikirna. Malah mah dina paimaran teh anggap we eta teh Ka'bah mustaqbilal. Mustaqbilal Ka'bah. Allah Akbar anggap we Ka'bah gitu. Pola pikir urang kudu nepi ka Gusti Allah. Ya jauheun ibu ningali guru itu Kangjeng Nabi gitu. Lain hartina eta Kangjeng Nabi jadi sarua jeung urang teh pepenak jeung Kangjeng jangan Kangjeng Nabi hencan atuh jeung guru-guru bungahna kudu nah di atas itu. Naon sababna? Moal geuningan lamun pepenak jeung guru teh urang saya sok maca sholawat. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Pepenak jeung guru teh kitu nya assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bisa banget pola pikir kumaha hirup teh pilihan. Hirup teh pilih hayang cilaka hayang salamet. Hayang salamet lamun hayang salamet kudu kumaha? Pikiranana ulah kana cangcut wae. Tadi mikirna kudu salah, kudu nu alus mikirna. Nya, aya dua jalmi, Bu. Aya dua jalmi, babaturan ya. Hari mane? Hari urang bakal ka surga, bakal ka neraka ieu nya. Ayo cenah urang taroskeun atuh ka Kanjeng Nabi, ka Rasulullah. Urang taroskeun ka Rasulullah. Ayo jadi mana teh heula? Ini teh heula sorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah aya pikeun naon? Ya Rasulullah dialekna ciga urang dieu we nya. Ya Rasulullah ari abdi bakal ka surga, bakal ka neraka. Ya Rasulullah kaget anu kacida kagetna lantaran eta jalma wawanianan nanya ciga kitu. Astagfirullah. Kangjeng Nabi dugi ka istighfar. Nah anjeun bet nanya kitu. Mun abdi teh hoyong terang. Sabab Rasul wajib benar mustahil bohong. Kenapa bet nanya cika kitu? Nya, abdi teh loba dosa. Terus ari loba dosa kudu kumaha? Cenah ari nu loba dosa mah bakal ka neraka. Sia ahli neraka, anjeun ahli neraka. Balik diusir ku Kangjeng Nabi. Nangis ta jelema. Curi balilihan. Diponis langsung jadi ahli neraka ku Kangjeng Nabi deui. Kapangi jeung babaturna, jeung babaturana. Naon kunaon maneh ceuri? Urang mah ahli neraka. Ahli neraka? Oh nya Nabi menikuat ka teu nulungan. Wayahna kaula moal bisa nulungan surga Kangjeng Nabi. Anjeun ahli neraka. Wayah eta mah kumaha maneh. Nah, teu percaya seorang mah bisi jijeunan jiga ini kan itu maneh geus ahli neraka. Nya ini teh sorangan dieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Ya Rasulullah, ari abdi ahli neraka, ahli surga. Astagfirullah aya deui. Nah, anjeun bet nanya siga kitu, saur saha? Saur Kangjeng Rasul. Mun rencangan abdi mah tadi ahli neraka. Sanes padahal Allah mah Maha welas, Maha asih piraku. Piraku nyiksa abdi ku neraka.
Da Allah mah maha welas maha asih. Pan sok sanajan abdi loba dosa, da Allah mah moal heseun ngahampura ka abdi. Anjeun ahli surga geus jadi sahabat kaula. Anjeun tong balik deui, tong nyamperkeun deui jelema nu tadi. Kumaha cek pola pikir, hirup teh pilihan, sia hayang ka neraka nya geus we. Segala rupa di nerakaun, segala rupa neraka. Nah, lamun jalma ahli surga segala rupa bakal jadi segala rupa bakal jadi surga. Emot ibu ajengan ngabring jeung santrina jam 12 peuting balik tina onangan, Pak Amprok, Pak Paliwat, Pak Amprok jeung awewe anu tas dagang martabak, dagangan. Awewe anu rok gunta ganti lalaki moal peuting anu rok jangkung syarat tungir katingali. Dibari mabok. Barudak. Eureun heula. Tingali kabayangnya eta di narakana jelema. Ceuk eta ajengan kabayang eta di narakana cigana dirojok ku lingis, tina seuneu dirojokna ge. Astagfirullah. Eta santri saloba-loba, santrina saloba-loba jeung ajengan deuk sare mikiran eta heuh nya. Eta di neraka kumaha dirojokna kunaon? Mikiran neraka para rae tungtungna teh geus lila-lilana ajengan jeung santrina maot ka neraka kabeh. Lantaran unggal deuk sare mikiran neraka. Ari awewe nu itu unggal deuk sare teh mikir bagja meureun eta ajengan cigana ngeunah eta ajengan unggal poe ngeunah di surga dibayangkeun unggal deuk sare ku eta awewe teh surga. Nah di akhirat maot eta awewe ka impen ku Syekh ku Syekh Hasan Al-Bisri eta awewe jadi ahli surga. Neng sia naha di alam dunya mah sia teh meuni meuni kacau hirup teh. Tukang tara eureun maksiat. Tapi aya alhamdulillah mang ajengan abdi teh ieu teh kenging ridho Allah, kenging panghampura sabab salila abdi sok nyieun dosa anger we ngabayangkeun mah surga anger ngabayangkeun mah surga. Jadi mikiran we surga. Jadi kumaha ceuk pilihan? Cager jeung gering kumaha ceuk pipikiran? Jelema naon eta geuringna teh cager-cager, sing goreng pikiranana teh cager. Nya, lamun pikiranna matak ibu sok pola pikirna berubah. Lamun urang pusing mikiran anak, anggap we anak teh babaturan, moal amal pusing geura. Labuh. Misalna eta budak teh labuh misalna da babaturan ieu keun bae rasain lo. Kan ada bawa nalin tulungan, bae da babaturan. Gitu. Lamun jadi pola pikirna aya kalana eta anak teh jadi babaturan, aya kalana anak teh jadi musuh, aya kalana anak teh jadi anak, aya jadi murid, aya kalana jadi bos teh. Lamun budak loba duit, halo bos. Kalau ngeslok bos, gitu. Jadi ulah jadi anak salilana atuh ngarah teu pusing, gitu. Nah, gitu dah. Nah, iya, keur leutik oge, guru teu naon jadi guru. Sim kuring sok nganggap guru ka anak ya teu keuna teu naon. Naon disebutna nganggap guru ka anak batur ngararaji ngokere anak. Nahalin nepungan guru ka ditu, ieu ge anak aing guru keneh sarua. Nah kitu, guru ka anak meunang teu? Guru ka anak meunang teu? Ya meunang. Nah, siksahan teu. Nya teu meunang ku saha? Guru ka anak sorangan teu naon. Atanapi ngadunungan ka anak sorangan teu naon. Jadi ngaran teu pusing, lamun fokus ka dinya, bingung mikiran anak, saha mikiran anak. Nya, mikiran babatu jamaah, pan loba anakna jamaah kuy. Nya, lamun anak teu ngajajar halo jamaah gitu. Nya, awas dia dek pidato kita usah maulana. Gitu nya. Nah, aya doi dua jalma Bu. Dua jalma eta ngobong babarengan, ngejo di pasantren babarengan, ngampus ngontrak babarengan sakola babarengan. Tepikeun ka pasantren babarengan. Saur hiji waktu pawartos
Saur guruna teh gerak kararawin atuh eta kawin duanana. Eta dua jalma teh ngan beda nasib Ibu. Ari anu hiji mah jalma beunghar sapoe meunang 20 juta. Sapoe usaha meunang 20. Karyawana loba. Karyawana teh loba. Sapoe 20 juta. Ari anu hiji sapoe teh 20 meunang 20.000 sapoe. Tekantos cariosna Ibu eta mobil Alphard anu hargana 1 miliar leuwih, 1 miliar setengah. Genep ngajajar. Kompo mobil pangmahalna wungkul. Sakit, ngerem ngadadak nu panghareupna. Deuk nabrak jalan dibukakeun kacana. Heh, balik nyebrang teh modar sia. Turun kayak turun heula. Turun. Mang ka dieu. Mang ka dieu. Mua karung gede teh karungan teh urut paket meureun. Sia cenah. Sing balik nyebrang teh hayang paen sia. Cenah abong boga mobil alus duas dius tenang we atuh. Kayak cenah asa waluh ieu teh. Maneh nu baheula pernah sakola bareng jeung urang sakelas? Nya, emang naon? Ieu saha? Aing teh ieu teh pan baheula anu bareng nyangu jeung maneh teh urang di pesantren. Nah, maneh sia jadi kieu. Nah, ada urang mah usaha, urang ge usaha. Menang sabaraha sapoe eta? 20.000 sapoe keur anak pamaji. Geus boga anak, geus 2. Ada urang mah menang 20 juta sapoe. 20 juta. Tuh imah urang katingali 4 tingkat tingali. Dina kaca sakurilingna, kaca mobil sakurilingna tinggal itu imah urang teh itu. Ya teh imah maneh? Nya. Imah urang teh. Hayu ka ditu kae ku urang dibere 200 juta maneh. Jeung beas 2 ton ku bawa. Yuk asal maneh ka teh imah urang ayeuna. Ini itu ceritana. Ka imah ini itu ceritana. Ini ayo kumaha tuh ieu piceun kacicikeun heula eta rongsok mah sisikeun heula. Rongsok teu heula hayu ka imah. Mah, ieu baturan teh sok disalina bere dahar. Pas dugikeun kana beja makan eta mah. Mang, haturan can cek istrina teh. Haturan mah penak deui bae bareto basa ngado, basa kawin ngina penak teh nya. Ayeuna teh ieu ayeuna geus ieu nya sok tuang eta daging Ibu sagede-gede dampaleungeun gepuk dampaleungeun budak. Diasong ke mana? Nah eta pas deuk tuang jug mural sok mah. Tuang sing wareg ke itu ya atos 200 juta. Sakuan heula bisi leungit. Tuh itu beas 2 ton anterkeun ka imah nang keja anterkeun ka ditu. Nya tuh. Ngan eta deuk ngahuap Ibu, deuk ngahuap. Sok mang. Pokona mah abdi mah kedah diseepkeun pokona mah. Ku mang da kakara ka dieu geus dibekel-bekel atuh dipincu. Boro-boro ka purungkutan. Aduh, kumaha luak leuk kalah luak lieur. Geuning nganter bungkus. Nah, bungkus dibungkus sasana. Jeung teu dibeakeun deui, bungkus. Nu asak ongkoh, nu atah ongkoh duit Ari dugikeun ka bumina dianterkeun ku mobil panghadena. Ngiung ka ditu. Assalamualaikum. Di mana meni abdi cenah geus sore geus burit cenah can ngejo. Tuh aya 2 ton. Ya tah duit 200 juta. Nah, ari pas turun tina mobil tuh pabalongkengan Ibu utah ka utah getih. Utah getih babalongkengan kunaon ieu salaki diubaran caritana dibawa langsung ke rumah sakit Tupang mahalna beak 200 juta. Beak 200 juta. Balik di rumah sakit teh igeg di nepangan ka guruna ka ajengan. Guru sakuruna teh teh kunaon mimitina. Mimitina teh ieu teh dahar tuh di nu beunghar. Di nu beunghar buah diwadalkeun. Basa deuk dahar teh eta teh dina meja makan teh aya meja makan kaca jeung piring nu gede teh eta aya orai, aya 20 siki mah oraina teh. Ronghok we kieu. Bararadang jaba ngelel kitu. Deuk dahar ge dateuan ngan pedah we dipaksa. Hayu cenah urang ka ditu jeung Pak RT jeung Pak RW urang demo we hayu. Tukang nyegik teh
Bawa di wadal tuh ini teh hadis. Assalamualaikum ketrok-ketrok eta teh pantu pagar beusi teh diketrok tong 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 tong. Aya tamu. Mama itu saat teh pilari. Aya tamu. Assalamualaikum. Ya Bu Mina anu ngawadalkeun teh. Oh, jeung ajenganna kali. Ayeuna ieu teh cenah aya naon? Iya cenah sapek dahar di dieu kamari jadi utah getih tuh. Kumaha tuh utah getih? Aduh kumaha? Di mana dahar di mana? Mama dahar di mana? Itu di meja makan ada. Buat diracun. Henteu. Kumaha? Di mana nih? Ayo TKP nah dipilari didinya di TKP tempat kejadian perkara. Iya dahar. Oh, iya teh pun anak nuju kuliah dina seni gambar ngalukis. Iya teh. Jadi rumah makan teh di relief supaya jadi ciga kebun binatang. Di gambaran ditulisan di nala langit teh gambar uncal, gambar onta, gambar kuda, gambar orai meni rongho. Jadi dahar di meja makan teh ciga di kebun binatang we gitu. Nah aja ya budak di gunana. Ari orai bobodoan cenah. Orai bobodoan. Ai sugan teh orai nyaan. Nah, atuh nah, ai sugan teh urang teh diwadalkeun. Jajauhan. Ai mah ya, geus kamari beak sabaraha? Beak kabeh 200 juta. Ku aing ye ayeuna keun da geus asa-asanya digantian 500 juta ieu nya ku aing ye. Ngan keheula syaratna hiji, ulah goreng sangka sia ka batur. Sia mah matak hirup sangsara ge pikiran sia kotor. Sia mata hirup sangsara ge pikiran sia teh goreng sangka wae ka batur, goreng sangka ka dulur, goreng sangka ka mitoha, sangsara sia hirup kitu teh. Dengekeun tah ku kebersiakeun ada ka babaturan aing mah. Dengekeun mata hirup sangsara sia ripuh, mata hirup sia mah goreng sangka ka dunungan makomo. Nya, anu kitu mah pantes mulungan itu tuh. Pantes. Jadi urang mah matak beungar oge ye goreng pikiran aing mah halus kan kumaha ge. Komo karek jadi tukang bisnis maneh sakitu komo mun jadi ajengan sia maneh. Mun jadi kiai sia goreng sangka, jadi kiai neraka sia. Heueuh cenah hampura. Di hampura ke lamun beak ieu 500 juta ka dieu deui. Tera mah. Nya. Jadi ieu teh keur nyontokeun keur nerangkeun naon? Pola pikir nu pertama, manusia lahir ke alam dunya teh naon heula sirah tara jarang anu bujur heula. Jarang anu ngaheulakeun bujur, pucung hungul bujur henteu. Komo bari disada bujurna teh henteu. Jadi sirah heula supaya ngomean pikiran urang. Bisa gitu ya. Jadi jajauhan orang ningali naon perkara mungkinat pepenak jeung tak sim kuring kenging tungtunan ti pangarsa guru sim kuring jajauhan orang nepikeun ka kieu ningali tangkal kai maca sholawat ningali doma maca sholawat berarti dianggap na teh eta tangkal kai teh kangjeng naon dasarna moal aya tangkal kai mun teu aya kangjeng Nabi asa pepenak jadi sono ka Kangjeng Rasul tepikeun ka tangkal kai ge tangkal cau ge digabrugan bakat ku sono ka Kangjeng Nabi tah gitu da cenah jadi heulakeun kacinta anu tadi teh neme teh sim kuring teh panginten euy ti Garut wios teu naros oge nya pidoan nya ti Garut ngajajabkeun eta si neneng pidoana tok neme dugi cenah neme teh WA neme dugi ka ngiring cenah deuk holiday teh deuk bulan mading nya mana ngiring hoyong terang Jakarta cenah nya kapan atuh kita kemana gitu kapan kita kemana nya jadi tadi nama deuk bari langsung sim geuning ka Nagreg ngan nu monang ngan geus balik ka dieu mudah-mudahan atuh nya di modalan eta pusim kuring teh modalna sok we sing leres naonana emutanana sing lempeng ka Allah Subhanahu wa taala maksana sing lempeng ka Allah Subhanahu wa taala saur almarhum pun bapak teh kieu kapungkur teh seksi aki teh asal ti Allah balik ka Gusti naon asal ti Allah balik ka Allah teh rambut asalna balik ka Gusti Allah
Rambut asal ti Allah balik ka Allah, kulit, daging, getih, tulang asal ti Allah balikeun ka Allah, kurang teh panon ceuli asal ti Allah balikeun. Naon ulah ngalicik ciga iklan. Ciga iklan ngalicik, iklan sampo di paragi ieu cenah kana buuk teh ditemongkeun buukna, iklan Hembody paragi ieu ditemongkeun leungeunna. Nah ari iklan Softtek teh ditemongkeun. Nya. Suganta ieu Softtek paragi ieu kitu. Ngalicik sia mah. Nya mata asim kuring mata rahayang meuli nu kitu, dabonganna teh ditemongkeun. Alah. Nya, bongana teh ditemongkeun. Jadi asalna ti mana? Asalna ti mana? Asal ti Allah, balik ke Allah. Maksudna nyaeta sanggakeun sagalupi urusan ka Gusti Allah. Patawakkalu in kuntum mukminin, lamun anjeun jalma anu iman anjeun iman anjeun sampurna sanggakeun ka Gusti Allah, sanggakeun ka Gusti Allah sadayana. Tawakal teh lain cicing di kungkururung lain. Tawakal teh sabar teh nyaeta bari tawakal bari ikhtiar ngan papada urang aya kadaek, papada urang aya pagawean anger lempengkeun pikiranna ka Gusti Allah. Hanya pikiran anu lempeng anu dipikari ku Gusti Allah. Dawuhan Allah bismillahirrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim. Nun Gusti mugi nuduhkeun Gusti ka abdi kana jalan anu lempeng, anu jejeg lempeng. Naon jalan naon anu lempeng teh pikiran. Cik jalan anu lempeng teh naon gitu? Da pikiran. Pikiranna urang kudu lempeng. Ayeuna sae awon eta kembalikeun ka Gusti Allah. Nu awon omean. Anu sae tetepkeun didinya dan sakur-sakur dan setiap jalma kudu alus wae salilana. Da aya awon ngan tugas urang awon eta teh kudu diomean, malah sim kuring kantos ibu diamanatan ku pun guru sok sia teh sing kacau atuh hirup teh. Hirup teh kudu kacau. Kudu kritis. Kudu kritis maksudna kudu kritis teh ulah ngeunah-ngeunah ulah ngeunah kudu riweuh hirup mah. Lemur jati tak kudu rame ya lemur teh kudu dan ieu mah jempling cigaga angkat tincak lemur kuburan lemur teh meuni jempling ibu anu ngadalingding ngahiliwir ngadalingding jempling teh eta teh adabna teh tara siksaan teh tara disangka-sangka jug kebut kayak gini ngadalingding bakat kutibra sare da ngimpi di beberik juring nya bakat kutibra sare jadi kudu kacau sim kuring kantos ayeuna menakan tukang lauk nu ditanggung naon hideung ieu teh ditanggung reket mang naon eta lauk eureun si mangna teh sampeurkeun ku sim kuring teh eta lauk ibu di kieu-kieu digunjlang goncleng mang nah beuti kitu ujang ieu teh lamun teu digoncleng bakal paeh loba nu paeh ieu teh mun teu digoncleng cenah kitu we cenah pabuis si lauk teh carana ngare terus sim kuring kadieuna ningali akuarium teuing akuarium paragi wadah lauk tina kaca lamun caina cicing laukna bakal paeh leres laukna bakal paeh lamun caina cicing ngan meuli we alat anu paragi ngaburuk-buk teh segor kadinya teh buburuk-bukan lauk teh trek cicing harirup we terang hartosna henteu hartosna ibu lamun anak urang teh daek cicing kudu atoh nya eta budak cek inungna teh ngarah pinter lamun budak teh melenguk we hayam oge nu melenguk mah dipencit cek inungna teh kieu cek inungna ieu mah pengalaman pribadi tah cek inungna nah ari maneh cenah ngan ngadu muncang we pagawean teh mamah oge lamun sagede abdi mah bakal ngadu muncang tajempe inungna teh dikitukeun teh nya maneh teh menilang layangan wae da mamah oge mun sagede abdi mah bakal layangan. Nah, aya waktu dakeun bae. Cenah moyeng,
keun bae cenah motah nya. Nah cenah eta teh ngaji teh tarik-tarik teh piraku aing kudu ngadu muncang. Nya geus ngaji. Nya disebutna teh takmirul masajid. Takmir masa ngaramekeun Mas. Ari di dunya teh kudu jempling, kudu rame. Kudu rame. Takmi innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Tah gitu. Wal yaumil akhir. Atuh matak naon Ibu? Matak naon ayeuna? Ari ieu naon ieu? Ieu teh naon? Dek dirobah pola pikirna mah ieu naon ieu? Urang calik di mana ayeuna? Tuh, lamun dirobah mah pemikiranana, dirobah pola pikirna, ieu teh kendaraan menuju akhirat, menuju ridho Allah. Robah masjid jadi kosong, hayu urang ka jalan Allah, segitu datang. Jadi lamun anger masjid keneh mah da teu aneh atuh. Nah, gitu nya. Ari lamun aya salaki keur diuk misalnya keur salaki misalnya nuju anteng calik dina kursi anu naros teh ari itu saha Kakang Prabu Arya Bang kesemek tong nyebut salaki taulah meni jedus salaki itu teh kadade ka mana itu teh raja sa ngaranna Kakang Arya Prabu Raden Arya Wangsa naon ora sanca. Nah gitu. Jadi pola pikirna lamun ibu teh naon ngulup pucuk sampe teras geus dikulub teh dipeureut disiksi kan terus digodog disamaraan cek putra teh mamah masak naon meni seungit ieu teh masak makanan orang India masakan India pokona jadi pola pikirna ulah sampel ulah naon pucuk sampel ulah jadi eta teh disebatna teh naon disebatna teh daging onta naon padahal mah iwung daging onta jadi pola pikirna salah nyebut lamun salah nyebut bakal teu ngeunah kena. Nah cik ibu kulem sare di hotel nya sare di hotel jiga nu ngeunah teh sare di hotel di penginapan atau di hotel anu berbintang hotel jeung imah urang alus mana tuh sakali deui hotel ari hotel nu saha hari gimana usaha kamar misalnya jadi alus mana tuh sara di hayu we bapana ka imah ulah mah hayang ka hotel pan salaki geus teu balik teh nah itu di antawisna pola pikir urang matak naon kalikeun imah teh leuwih alus 100 kali lipat tibatan hotel imah urang teh naon sababna tibra mana sare di hotel jeung di imah sorangan naon sababna di hotel mah satibra ge kudu mayar nya terus gitu nya terus lamun teh mah aya pelayanna teh awewe mencetan dibayar teu matak naon bikeun duitna ka majikan maneh kitu nya lamun nya teh mah daekeun mencetan ya bahalal jadi ulah ningalikeun halo lagi di mana bos hotel aing hotel berbintang ya yang awewe hayang dahareun tinggal kop anggaran mayar kayak gitu. Jadi pola pikir urang anu kudah langkung ti payun da sabarana mah ceuk jalma anu muka pikir anu lempeng pikiranna teu aya tempat anu pang indah-indahna nu pang mewah-mewahna ngaleuwihan ti masjidna Allah Subhanahu wa ta'ala. Moal aya sora anu pang ngeunaheun nu pang raoseunana moal aya di alam dunya ngaleuwihan ti Al-Qur'an raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Terakhir salaki
Ya, salaki atawa pama ditanya di kuburan teu. Man robuka saha pangeran anjeun wa man nabiyuka jeung sabaraha kali kawin maneh. Henteu ditanya salaki mah. Nu ditanya teh saha batur maneh, saha babaturan mah? Tah jieun salaki teh babaturan nya babaturan ibadah ngahadap ngadeukeutkeun diri ka Allah. Anak kurang teh sugan di kuburan ditanya sabaraha hiji anak, riab sia. Henteu di kuburan mah moal ditanya moal ditanya anak mah ngan ditanya teh saha batur maneh, batur ibadah maneh jeung anak we teu naon. Leres gitu. Wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma dinuka wa ma ikhwan saha dulur maneh. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim mah kabojona ge saha eta dulur abdi. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim mah henteu sok-sokan ayang bebeb. Henteu teu sosokan Kakang Mas Prabu. Ya henteu dulur we beh dieuna babaturan kacai jadi saleuwi irid-iridan ka darat jadi sa masjid ka darat jadi salogak. Jadi teh dina babarengan dina ibadah silih anteur silih ada gitu. Lamun tos kapenak mah hakikatna kahirupan teh sing horeng urang teh kudu loba babaturan ibadah menghadap ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Lain kudu loba pamaji, lain kudu loba salah, lain kudu loba anak, tapi kudu loba batur kepake ibadahnya. Hadirin nama kula sakitu nu kahaturkeun, mudah-mudahan aya manfaatna kalayan daya tambah painten anu leresna eta mah timbul tina pemikiran anu sae anu awonna eta mah timbul tina pemikiran anu awon sakitu nu kahaturkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.